ku anjeun naon salah nekadkeun lain ka Allah doa mah kudu ka Allah nu teu nyaho Allah mah mesti ngadoa basa doa ge lain doa sabab salah nekadkeun Allahna paling ge jadi mujassimah ngamemper-memper Allah jeung makhluk atuh jadi iltimas lain doa pan aya amar aya iltimas aya doa dua amat di sana pun kasaluhuran ari makhluk ka makhluk mah nekadkeun Allah jiga makhluk atuh makhluk ari kitu iltimas lain doa mata syaratna doa teh kudu nyaho ka Allah nu teu nyaho ka Allah kajen lepadna ngadoa lain doa iltimas ngaranna tak loba nu ngadoa hakikatna lain doa da teu nyaho Allah kunaon rehe akang leuasnya tuh baru mah aing geus ngaku aing tukang ngadoa aduh dan apa matak ngadoa lagi teu paham deui nu kumaha nu ngaran doa teh tingkat-tingkatna matak ijabahna ge kumaha tingkatna doa aya doa sul adab aya doa husnul adab aya doa li idharil faqih qiyaman bi huquqi rububiyah li idharil ubudiyah ciso can diaji bab doa ngaji bab doa lagi ka kiai encan gertek we ngadoa terlalu pagi mikiran teu ijabah tanyakeun ajengan nu kumaha doa nu ditanggung jawab ijabahna ku Allah teh can pernah nanyakeun doa ketekor we ngadoa padahal hakikatna lain doa mentak batur ijabah urang henteu da ngadoana teu bisa gitu tak gitu kan Ibnu Ruslan teh seseorang panggilan wajib ka manusia makrifat ka Allah sebab lamun teu makrifat mah moal bagja matak disambung ku dawuhan Syekh Faqih wajib anjeun ngaraksa hate karena hate gudangna intan berlian nu mahal hargan naon intan berlian wa dina hate ma'rifatullah jadi jalma anu teu boga harga teh karena dina hate teh aya mah harga jalma hirupna kumaha hatena hargana harga hate saharga makrifat kitu akang matak darajat luhur jeung handap di hadapan Allah kumaha marifatna jalma lain kumaha jangkung kopeahna lain kumaha bajuna lain kumaha kasepna lain awak malik leutik rek gede jangkung badag ge teu marifat mah kan cangkorang bongkang amal loba tapi teu marifat tarang we hideung batur mah diusap bidadari mah kalentab sieun neraka kita udah tarik kan jitu kan purus ieu teh ku akang nu nguping komo abdi nu ngomong purus itu kan da nggak itu dibasakeun mah bener-bener hirup atuh ayo we bepene salat surga waduh asa pangheulana padagu salat ka surga teu nyaho salat anu sah nu makbul nu makjur nu mabrur teh apa darajat salat rogibin abidin muridin salikin wasilin teh apa darajat makom salat paya salat surga we aduh meni gampang pisan surga atuh hari salat sabar menit itu nya surga murah-murah teh nya meni gampang pisan lamun ngaji dohirul maujudat enteng juga nah gitu kan cek Syekh Faqih ma'rifatullah asbabu bisa ada tidaroen teu kapanggih deui wae atawa kakupingan teu kaharti teu diturut ku urang itu nu jadi sabab bagja dunia akhirat mah makrifat sok ajaran pinter teu makrifat sok ajaran beunghar teu makrifat sok ajaran loba ibadah tapi teu makrifat di dunia teu eureun-eureun salat tentang akhirat teu tanya-tanya ti neraka lantaran unggal salat teu nyaho Allah jadi salah niat nu salah niat teh kang ria ujub takabur teh gara-gara teu nyaho Allah mun nyaho Allah mah aya ria atuh kan keur naon hayang katingali ku jalma amal bisa naon sing ningali ge muji wungkul ngaganyar bisa mah teu guna bae Allah ge nyahoan tukang dua hayang katempo ku jalma matak aya ria teh tina salabah teh musyrik aya nu wujud salian Allah
malah ria mentenikakan wujud maka salian Allah. Itu yang ikhlas tapi ulah ngaji makrifat jeung tauhid salah rumus. Ditanyakan si arek ka Jakarta kalah ka Kencak ka Surabaya nepina tuh. Mau lebih ke Jakarta. Salah rumus bro. Loba nyepirakeun marifat. Oh, marifat mah bagian wali eta mah. Oh jadi ente makanya teu marifat ya. Sacan mangih kitab na ingkeun bae salat kitu marifat. Salat teh nyaho Allah mah. Insyaallah musyrik ria ujub teh teh nu teu marifat kan. Nu ibadah teu bisa ikhlas teh. Kunaon salah niat teh nyaho Allah. Ayeuna mah ku nyaho Allah hirup we heula. Allah teh dat anu hirup, kasifatan ku hirup. Salian dat Allah eueuh nu hirup. Ya Kang lamun akang rek nyarane hate meningkana hirup meningkana maot. Kanu hirup. Sabab naon jalma nu mikir nu tafakur teu percaya aing mah boga pagawean tapi teu hirup. Sok aya anu macul tapi teu hirup. Tara. Teu percaya. Entek aya nu ngabejaan si hayang beunghar mah tali Roma. Ingat tali Roma teh Allah lain berarti pahe teu percaya aing mah tali Roma bisa ngabeungharkeun. Sabab ring ngabeungharkeun teh pagawean teu percaya aya pagawean di dat anu teu boga sifat teh. Teu lieur akang teh. Ringkas ngaji marifat mah hayang bagja hirup teh teu kudu mabur ka mana-mana. Nu fakir bisa, nu bodoh bisa, nu loba amal bisa, nu saeutik amal bisa. Tak jalan balik ka Allah mah di mana ge aya. Ulah meratapi kekecewaan, nyeri hate, salat ge nepi ka teu purun, da saumur-umur teu beunghar, ari hayang beunghar. Dan kitu kan, naon nu dipasikeun ku Allah ulah jadi fitnah keur urang. Kudu dijadikeun sababu usul. Ah kitu. Matak di dia tadi pala taksudha bi amalika wala tusgil qalbaka biha wala tarkan ila ma dhaharalaka. Ade bisi ibadah aya buahna. Buah naon tina ibadah teh guyub. Kan buah amal teh beda-beda. Ari ceuk abidin mah buah amal teh surga. Hayang naon loba salat teh atuh loba ngaji ibadah ka Allah. Di dunia yang kaya raya, di akhirat masuk surga. Abidin Ari muridin malin gitu salikin mah. Itu cek salikin mah dedeketanana buah amal teh muka sapa beh dituna usul. Jadi ayat 2 cek salikin mah buah amal teh muka sapa jeung usul. Itu eta cek salikin. Beh dieuna naon? Ya, beh dieun salikin teh ari salikin mah muridin senior. Bahasana salikin. Jadi anu geus rada deukeut rek usul. Aya muridin meme salikin, abidin surga buah mah. Muridin mah ya kan buah amal teh nganggapna teh naon? Inkisab ge buah amal. Cek muridin buah amal teh kan asrarul ilahiyah. Muka sapa? Tina muka sapa teh dibuka ku Allah rahasia Allah. Dibuka. Karomatul kauniyah, latoiful ibar, asrarul ilahiyah. Ta eta cek muridin buahna amal muka sapa. Hate dibuka ke alam goyabat ningali ke sejeron alam dunia gitu kan muka sapa ningali ke alam malakut pan alam hadis mangan dua hiji alam dunia dua alam malakut eta alam anyar alam makhluk gitu alam dunia alam ajrom ajam alam malakut alam nur mata lamun akang hate ditingalikeun ka malakut ningali naon ningali ka misal upamana kejadian isuk arek jadi ayeuna katingali ayeuna naroskeun kamari mah
abdi masuk ningali wae kanu rek kajadian isu